Aing mangahudangkeun, hoyong ku jam 2 ke jam 3. Sasauran hayo nya. Heeh, barang hudang we, batur geus hudang. Aing hees. Berarti mana teh teu kuat gitu teh. Lamun mana nya niat puasa kuat puasa cicing di warteg, lamun mana kuat keneh berarti alus mana teh kaimanana. Bener. Aduh, ja. Akang. Alhamdulillah teu karasanya euy. Teka rasa Bulan kumaha. puasa geus pertengahan deui urang teh euy. Kang. Asa cikene kamari teh awal puasa. Sakedeung deui ngupat. Ayeuna sakedeung deui ngupat deui. Aduh, alhamdulillah. Tapi ieu pertengahan puasa mah bener resep keneh ngabuburit dewek euy. Wah, bener Kang ngabuburit mah dah. Heeh. Kang daur piatu. Lainna naon kamari dewek ampir-ampiran batal euy. Hampiran mata Jam 4 ampir-ampiran batal. Sakedeung deui jam 6. Oh, jam 4 ampir-ampiran batal geus teu kuatnya. Untung inget dewek teh jam 2 nasi padang heula jadi kuat tapi magrib aing. Elah, heueuh nu matak teh. Geus tamat sabaraha poe Kang? Heh? Akang puasa. Ayeuna puasa sabaraha poe ayeuna? Ayeuna teh mun teu salah teh 15 poe Kang. Heh? 15 poe. Malas poenya. Heeh. Akang Oh. karek bocor sabaraha? Ah, kerek 14 deh mah. Heeh. Lain urang teh pan kudu ieu euy lah geus kolot mah nya. Ulah siga si Pian bener. Ulah siga si Pian. Si Pian mah alasan nyeri huntu. Heeh. Padahal eta mah hayang nginum we. Make jeung adalang cenah mie pop mie ceremung aing mah. Moal kabawakeun sorry cing teh. Nya. Lain naon kecuali jeung sanguna cek aing teh kitu. Ah nu matak teh euy. Lain sok ingat dewek mah euy. Naon inget naon Kang? Aya aki-aki harita ngabuburit dulu. Wah, kumaha gitu? Heh? Nah, kumaha? Apan aki-aki teh ngabuburit hareupeun ieu hareupeun TV. Oh. Barang ningalikeun TV we kitu aki-aki teh euy. Lima teh beureunya. Heeh, tengah imah teh. Aya barang keur kitu meureun geus keur ningalikeun TV. Keur ngabuburit. Geus sadia aya kolok, aya wah sirup naon sagala aya. Taking tuning. Taking toning. Taking toma. Naon taking toma? Taking doma. Ah, Aya nodacin. naon nok asin? Nok asin. Nok asin. Aya taking tayam, daging hayam. Aya deui ieu naon teh? PLBL, Naon bel? kupat. Kamana we Karabo eta mah nyaan. Aki-aki teh barang merongkeun kitu kana TV ngadagoan setengah genap teh. Kedeung deui adan. Oi aki-aki meureun nya teu kuat tunuh. Barang keur ngadagoan kitu teh les we sare eta aki-aki teh. Oh, kabayang. Heeh, da tunuh meureun barang sare kitu hudang lilir tah. Waduh. Barang hudang kadenge. Naon tah? Adan teh tungtung na hungkul. Kumaha teh eta? La ilaha illallah. Wah eta aki-aki langsung. Heeh, Allahumma lakasumdu wa bika amantu. Barang keur maca kitu rek buka meureun aki-aki teh. Oh, adan. Katingali dina TV teh aya tulisan selamat menunaikan salat subuh. Eta aki-aki mikir har aing teh cenah buka henteu saur henteu. Puasa Kang tamat. Puasa tamat nganepi ka jam 12 kusak we paeh deuleu. Heeh. Ngan aing trauma deuleu euy. Masalah adan teh trauma. Kamari kungsi dicarekan ku DKM. Adan naon carekan ku DKM? Apa DKM? Naon DKM? Deket ka masjid. Bawa deket ka masjid. Lainna naon dewek teh pan biasa tukang adan di masjid deh. Oh, Kang teh. Heeh, Masjid Nurul Amanah, Merebot. marbot aing teh. Oh, bener. Teuing marbot teuing kalinci aing beda kumaha ieu lah. Oh, marbot mah. Dewek teh heeh. Marmot. Ja aing geus asar dewek teh. Geus asar dewek nya. Geus asar teh heeh teu kuat tunuh deui. Eta ku tunuh wae aing mah euy puasa teh. Mana mah da ari penting ngador beurang sare gitu. Heeh. Terus kalong gitu. Lainna naon geus jiga Batman we aing mah kitu. Batman bisa hiber, ini bisa macul. Bisa macul, bisa ngarit aing mah. Ngarit beheung mitoha aing.
Lain barang keur kitu teh ras we dewek teh euy. Di masjid teh hayang-hayang mung telat cing teh naon adan magrib. Oh, mungku batur. Munggu batur. Mik di pap- Cicing. Dikeukeuk ku aing teh mik teh. Bari sare teh. Ayo lap teh sare dulu euy. Teu ingat barang ningali dewek teh barang lilir. Katingali geus poek. Wah, langsung aja cetrekeun aing mah toa. Kana toa masjid teh langsung Allahu Akbar Allahu Akbar. Barang kareret dulu dina jam kerek jam 5. Waduh jauh keneh cing teh. Wah, tungtung nama dituluykeun we. Da ieu mah keur latihan. Nah, salemur kabeh baratal kabeh. Tapi karek dikadek aing ku salemur Gusti Nu Maha Agung. Tah ti harita akang kapok ka masjid teh nya. Hah? Ti harita akang kapok. Ti harita aing kapok ka masjid. Astagfirullah. Lain ka masjidna moet. Tanya pengmikna aing mah. Lamun aya mik teh sok hayang mawa tuh dijual ku aing nya. Alah. Ada pagawean saya teh ngadulag. Ngadulag we aing mah mun sasauran ngado duk gitu dengannya. Resep sia euy. Syaur gitu. Syaur ok. Wah, le. Tah aing mah bagian sengakna aing. Ari ka batur sahur batur. Batur sahur beunah hees. Aing mah ngahudangkeun we engko jam 2 ke jam 3 sasauran hayo nya. Barang hudang we batur geus hudang aing hees. Itu. Saha itu ka dieu tinggal euy? Si Arul beureun. Si Arul ka dieu kitu. Kala. Batur sahur milo sahur. Batur buka milo buka. Di penting batur taraweh. Bade ngadeg wal gableh. Batur sahur milo sahur. Batur buka milo buka. Di berang batur puasa. Manehna noong nu mandi. Astagfirullahaladzim. Batur sahur milo sahur. Batur buka milo buka. Di berang batur puasa. Manehna merkosa doma. Maneh meureun kejeng merkosa doma eta aduh Gusti Nu Maha Agung. Doma ieu meri Kang atuh eta mah tuh. Lain sia teh leuheung ieu mah doma ieu mah meri si ieu mah deuleu. Heeh. Merkosa meri. Ieu mah puyuh di perkosa. Leuheung aing mah. Leuheung maneh mah meri aing mah puyuh kamari diperkosa ku aing. Tapi ka joak. Aing maneh kunaon maneh teh puasa teu eta astagfirullahaladzim memawa botol tingali. Usum zaman kieu kayana kieu. Zaman kieu ieu teh bulan puasa kalakah mabok si teh. Masalah buat lo bro. Aing mah ya Diri eta sia teh. ngeplay. Batur mau mensucikan diri. Aing oge ieu membuat play diri bro. Enak langsai bade. Allahumma lakasumtu. Hey. Can adan di teh. Lain can adan. Acan cek son aing mah bieu mah. Lain naon aneh bulan puasa tahun ayeuna mah ngadenge adan asar meuni sarua teh jeung adan magrib aing. Jo hayang rekot jeung hayang lekot teh aing mah. Eta ningali kanebo siga naon tah? Eta kanebo ini juga ieu martabak aing. Jeung aneh aing bulan puasa ayeuna mah ningali eta kecoa. Siga naon tah? Jiga korma ya. Kan ningali beget maneh siga cangcut. Kasaha nyebut cangcut. Ka maneh? Kasaha? Maneh? Ka aing. Oh sugan teh ka batur. Eleh ngagos aing euy aduh.
Gusti nama agung. Lain aya gas LPG kamari. Sugan teh dawegan. Ku aing dikadek pelentrang teh astagfirullah. Kabayang segernya. Ngabayangkeun segerna pelentang teh. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Tak kitu si Mas ngajak ngobrol aya. Sa si Mas teh teuing eta tukang dagang aing. Tukang dagang bakso si Mas aku kurilingan nyawa aing keur puasa cing teh Mas. Cep cenah bakso moal puasa. Ieu cenah bae cenah asaan we ieu mah. Deukeun atuh cing teh. Da maksa atuh da euy. Lain naon lah hirup di alam dunia mah. Lain teu sieun maot. Naon teu sieun maot? Aduh. Atau ngomong-ngomong maot lah bro. Bisi ieu mah bisi maneh ti heula aing paneuri. Urang balikeun aing paneuri maneh ti heula. Lain eta nyekek botol bulan puasa teu era. Hargai bulan puasa teh. Hargaan batur anu puasa maneh deh. Kabina-bina teuing. Naon hargaan. Maneh teh niat puasa atawa henteu bro. Lamun maneh niat puasa moal kagoda ku aing nu teu puasa. Aneh maneh mah ongko puasa tapi warteg dititah tutup. Masih Padang dititah tutup. Aduh kuduna mah maneh lamun niat puasa mau ulah kagoda berarti maneh lamun hayang dihargaan kene ku batu berarti maneh teu niat puasa. Kagoda kene. Berarti maneh teh teu kuat kitu teh. Lamun maneh nya niat puasa kuat puasa cicing di warteg. Lamun maneh kuat kene berarti alus maneh teh kaimanana. Bener kauji. Kauji. Kadenge deu. Lega hulang. Mika sebelun jang. Asa kaelingan deuleu dewek euy. Kumaha kitu? Heueuh nya euy lamun urang niat puasa mah nya ulah kagoda ku batuh nya. Ari niat dina hate bener mah. Lamun niat dina hate bener sieun karena Allah urang ulah kagoda ku batur. Masing-masing. Masing-masing we da ayeuna warteg dibuka teh da loba anu teu puasa apa nya. Lain umat muslim wae geuningan nu teu puasa teh. Awewe nu keur head, banyak moal dahar meureun. Da aya anu teu puasa nu teu diwajibkeun puasa teh wanita head. Tuluy jelema anu keur di perjalanan. Jeung jelema anu gering. Juga urang gering, Kang. Gering naon maneh? Oh, bukan gering. Eta mah botak lain gering. Da kada aya tingkatan-tingkatanana. Lamun ayeuna dina perjalanan bae buka lamun perjalananna jauh. Lamun gering oge geringna gering ripuh. Ayeuna nyeri huntu. Der buka. Gering bisul teu kaci. Buka. Naon? Gering jerawatan jual buka. Jerawatan jual buka we can teu meunang teh. Bisul jual buka we. Tah nu matak teh oge tah di dieu kudu dibenerkeun akidah teh nya euy. Akidah, akhlak, adab, sabab adab di atas segalanya. Eta. Ilmu jeung adab luhuran kene adabnya jeung tibatan ilmu. Kitu berenjangnya. Sakitu kultum dina dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ajang aya ngabuburit deui aing nya.